geus jelas Allah ngajelaskeun dalam Al-Qur'anul Karim bahwa seorang nabi, seorang rasul adalah rijalan, ieu lalaki moal aya anu awewe 124.000 nabi nu jumlah anu berpangkat rasul 313, wakila 314, wakila 315 anu dicantum dalam Al-Qur'anul Karim 25, wakila 20 genep. Nu pangkat ulul azmi 4, kemudian pemimpin seluruh anbiya wal mursalin 124.000, ia adalah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdolul makhluqat, abdolul mawjudat. Sederetan nabi, sederetan rasul, moal ayah wedon jadi nabi, wedon ora ono, opo lagi banci, rijalan, masya Allah. Ku ayakna tina bahasa rijalan deui, tidak ada satupun nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan bangsa jin. Jin anu ku Allah diangkat jadi nabi, jadi rasul untuk berdakwah tablighul Islamiyah di kalangan manusia tidak ada. Kabeh adalah manusia, manusia ieu ke bakal mencakup kada jin. Tuh masya Allah, di syariat Nabi Musa maka jin pun ilu karena syariat Nabi Musa. Di syariat Nabi Allah Isa alaihissalam, jin di masa itu ikut karena syariat Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi. Jin nu kuari di masa junjunan ya salatna ibadahna kabeh ieu mengikuti syariat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Jelas pen, jelas. Bejakeun ka babaturan jin, bebejakeun karena kan haji pendik bagian daripada jin. Buuk putih yang nama terus kahalis-halis mantakan ka babaturan bejakeun suci do. Ya Allah, rijalan sakumaha luhurna Siti Maryam, yaitu bunda daripada Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam, hanya sampai makom natia waliyatullah siddiqoh, enggeus mentok datang kadinya, teu bisa datang ka nubuah, teu bisa. Sederetan perempuan-perempuan yang mulia, dimulai Siti Asiyah binta Mazahim, istri daripada Fir'aun alaihi laknatullah, termasuk Siti Maryam binta Imron, adik daripada Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam, termasuk Maryam bin Imron kene bunda daripada Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi. Sederetan perempuan anu sangat istimewa, Siti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, termasuk Sayyidah Aisyah. Sederetan perempuan-perempuan anu boga istimewa, ieu kabeh makomna hanya kekuatan waliyatullah siddiqoh, teu nyampe kana nubuah. Masya Allah, tuh istimewa jelas. Kabeh sang Rasul menyampaikan risalah tablighul Islamiyah, wajib diperintah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai Nabi Allah Adam alaihissalam atuh enggeus tabligh ka anak incu cicitna,
kemudian Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, di antara Nabi Allah Adam kan Nabi Allah Idris aya Kangjeng Nabi Allah Sis alaihissalam, dan sederetan Nabi Rasul. Terus muncul Nabi Allah Musa jeung Nabi Allah Harun, diganti ieu teh ku Kangjeng Nabi Allah Yusa bin Nun, kemudian ku Kangjeng Nabi Allah Kalib alaihissalam, terus Kangjeng Nabi Allah Jirjis sampai Kangjeng Nabi Allah Samuel alaihissalam, sampai kelahiran Kangjeng Nabi Allah Daud, kemudian dilanjut ku putrana Kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi. Kabeh dakwah di lingkungan masyarakat. Masya Allah. Pertama dakwah teh ngajelaskeun tentang bahwa pangeran teh hiji, Allah Rabbul Izzah. Kabeh nuk Nabi Rasul teh ngabejaan lur bahwa ieu teh pangeran teh Allah Subhanahu wa taala, nu nyieun langit, nu nyieun bumi, nu nyieun eusi langit, nu nyieun eusi bumi, gunung, lautan, tatangkalan kabeh nu nyieun teh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu rata-rata teu dipercaya awalna. Teu dipercaya. Ngaromongna pan karya eta teh pikun meureunana. Segala pangeran hiji, ada kumaha ngurusna, kami ieu teh pangeran loba ge, ieu loba nu balangsa keneh. Komo hiji pangeran. Pan teh bloon luar biasa. Tuh. Pikun ieu teh. Masya Allah. Tapi nu jelas ku Allah rata-rata di ieu teh nu nentang ka nabi, nentang ka rasul, awal-awalna dibere maju heula, dibere gagah heula, perekonomian maju, pengikut mimpi ngalobaan luar biasa, buaragah, masya Allah, takbir, ieu rata-rata seperti itu awalna. Sementara anu pengikut Nabi, pengikut Rasul mah rata-rata jelema sarusah. Geus masarusah bengek deui gering malu. Ya Allah. Rata-rata pengikut Nabi Rasul mah ieu teh susah, malama eta boro-boro mere hayang dibere. Tuh. Gusti nu agung, masya Allah. Tah, awas. Otomatis rata-rata dengan situasi seperti itu kan asa heueuh, asa bener nyana teh eta. Masya Allah. Yuk orang tinggali. Begitu Nabi Musa teh dakwah ka lingkungan Firaun alaihi laknatullah. Pan eta awal-awal teh mimpin basat Firaun parah. Dibere ngagagahan, dibere tilok muriang, terus pakaya mimpi ngalobaan, pengikut mimpi parah. Begitunya menyebutkan aing pangeran teh brag-breg palercaya. Masya Allah. Hei para panglima konglo merat arilu nakaditu tekbe, sementara nu ilukan Nabi Musa mah nu geus bengek beta. Aya teu bengek budug. Ayo. Ya Allah. Henteu bengek, teu budug, ngan kos nu buta make kacamata hideung. Atuh. Ya Allah ya Rabbi. Kan macam-macam kan. Gusti nu agung, masya Allah. Otomatis kan semakin tergencet Nabi teh ya, Kangjeng Nabi Musa teh semakin tergencet. Luar biasa. Datang ke terjadi sampai keputusasaan. Keputusasaan teh ya sebatas basariah singa dawas. Ya.
Begitu Nabi Allah Musa diinstruksikan ku Allah Subhanahu wa taala, "Hei Musa, eksodus, ajak seluruh rakyat Bani Israel, nu kolot nu ngora lalaki awewe kabeh bawa." Masya Allah ngadadak pan ku Kangjeng Nabi Allah Musa teh diajak diajak ngeli cak urang mah lempang terus tipeting informasi ka Firaun alaihi laknatullah datang bawa Musa kawur ke jeung rakyatna. Ayeuna kan langsung ngayakeun sidang darurat kepung cak Firaun. Seluruh angkatan bersenjata tempur kabeh siapkeun. Beuh masyaallah mun nisbat kuari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kabeh ieu teh bahkan langsung komandanna turun ieu teh rajana Firaun alaihi laknatullah. Nu selama ieu can pernah eta teh turun ka kalangan Firaun lebah dia mah turun. Pelara atuh sangat luar biasa. Eueuh nu nyesa di istana berangkat kabeh kepung bantai paehan ulah anu nyesa saurang-urang acan. Duh masya Allah. Tapi kan terus lantaran ieu parentah Nabi Musa teh teu nyaho naon tah KKB diparentah we geus. Bakal kajadian kumaha jeung kumaha atuh teu nyaho. Hei Musa geura berangkat penting ieu ajak masyarakat hayu geus berangkat atuh berangkat teh. Masyarakat naranjakeun ge sa deuk ka mana Isa kami deuk ka mana diajak ka mana geus ulah loba omong cak Nabi Musa itu nu jelas ha pan ieu peuting-peuting sehingga Nabi Musa maksudna ieu lain marsa lain. Masya Allah tek datang ka mentog ayeuna teh ka ditu lautan membentang lautan kolzu. Masya Allah cak masyarakat ya satu kan laut ieu endek kumaha urang ka dituna ieu teh buntu jalan sedengkeun ieu urang balik deui moal bisa di ditu Firaun geus siap eta teh wah paeh sa ieu mah ieu kan Nabi Musa teh teu nyaho naon heulana. Jadi ulah dibayangkan Musa berangkatnya ajak engke datang ka anu leju anu teu kitu teu dibere tia geus sakitu baheulana ieu adapun bakal kumaha-kumahana teu nyaho. Masya Allah didinya kan mentau luar biasa tuh sa cak kami ge ulah sok main berangkat be ieu kan bunuh diri kos ieu bunuh diri dilanjutkeun urang teh atuh moal bisa ngaliwatan laut ieu teh kacebur lah urang parae bunuh diri balik deui atuh urang paeh keneh bae deuleu sa tuh tentara Aun nya nyebut lagi geus Aun tentara Firaun geus parah luar biasa. Masya Allah ayo ge tak di dieu Kangjeng Nabi Allah Musa tia sifat kemanusiaan itu timbul sifat kemanusiaan mantakan zon anu dimaksud di dieu tia mayah turu bilbal wayah jusu fil qalbi min sibhil waswasah wa hadinisi nafsi alama alaihil basariyah bahasana ge tuh jadi ieu tia tek be yahturu bilbal ieu wajar sebagai manusia biasa aya rasa ketakutan ada rasa ketakutan wajar sebagai manusia ketika terjepit itu ada rasa takut wajar sebagai manusia teh ieu sih bakalna aya eueuh pertolongan ti Gusti Allah sebagai basariah ieu wajar ya kieu bae jalan ieu tak bae ya kan Haji Pendi kan geus kolot sarua lah kolot jeung Habib Rojak akur kan 21 tahun tek be kan ieu geus kolot ya Haji Pedi teh ieu geus kolot tek be aya lah
Jol Maimunah ngorakene umur 40 tahun ukuran Haji Pendi, ya kan, atau umur 35 tahun sedang raos deh. Sanajan itu surak seri ge ka Haji Pendi sifat manusia. Nah Haji Pendi aya sabenerna bogoh teh sih hai. Tuh, sabenerna tanda tanya ieu teh bogoh teh itu karena sifat manusia kos kitu teh. Tek be. Haji Pendi tukang puasa, oke. Haji Pendi tukang tahajud, duh mantap. Nya nama anu hideung lain tarang doang ka awak-awak. Saat KPPT ya teureun-eureun kan ngadoa ka Gusti Allah tekbeh di situ ayat ya harapan dan ketakutan itu sebagai manusia itu lumrah. Ieu si aing bakal teh ketika kapepet cak Haji Pendi sanajan aing tukang salat ti peuting tukang puasa jeung sajabana ieu si bakalna diijabah henteu keur kapepet luar biasa. Itu antara harapan dan ketakutan itu mungkin di kalangan manusia. Mantakan manusia kemanusiaan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, sanajan pangkatna nabi, sanajan pangkatna rasul, sanajan bergelar al-kalim, kalimullah, bahkan masuk kana jajaran ulul azmi, tapi ia tetap tidak bisa melepaskan diri daripada sifat kemanusiaan. Masya Allah. Mantakan ta yahturu bilbal ayat tekbe gerentes di hati ya jusupil kolbi min sibhil waswasa anu seperti waswas bukan waswas min itatia sibhi hadisi nafsi suara hati berbicara iete alama alaihil basariyah mungkin terjadi di kalangan manusia karena Nabi Rasul pun manusia mantak terjadilah ieu teh aya tekbe ieu sih dalam kondisi kieu di aya pertolongan eueuh aya pertolongan eueuh Masya Allah membentang ka hareup lautan ka tukang musuh geus siap menerkam. Berarti kan ia teh dihadapkan buah si malakama dimakan, buah itu dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Pan ribet luar biasa. Di dahar bapak pae, teu di dahar emak pae. Kan ieu buah si malakama ngaranna kos kieu teh sekak seter. Deres lamun bapakna Haji Pendi mah dimakan bapak mati, maningan makan aja. Haji Pendi maningan paeh, kan gitu kan? Geus cangkeul, kan gitu kan? Tapi ribet luar biasa. Masya Allah. Awas. Di dieu aya bahasa zon teh ya nisbat di para nabi, ulah di para nabi untuk di kalangan umat Islam bae haram ngomongkeun tarojuhi ahadil jaizain alal akhor takbe. Aya rasa keragu-raguan terhadap kekuasaan Allah, murtad bisa. Awas. Ngomongkeun zon di dieu mantak Imam Jalaluddin As-Suyuti langsung secara gamblang di dieu teh zon teh di dieu di tafsiran aikona keyakinan. Takbe, ieu kan deuk ngageserkeun kana tafsir keyakinan teh kumaha permasalahanna. Mantakan di zon teh duna tarojuhi ahadil jaizain alal akhor. Bukan berarti ada keragu-raguan Allah sih ieu maha kawasa apa henteu, maha kawasa apa henteu ngabantuan aing. Hei murtadlah. Masya Allah li'anna dzalik goir jaiz alal muslimin, itu tidak diperbolehkan untuk orang Islam atau komo-komo sakelas Nabi sakelas Rasul. Teu mungkin jasa, teu mungkin jasa. Mantakan di dieu teh kebuntuan daripada sifat kemanusiaan. Masya Allah.
boga keyakinan penuh 100%, duh atuh ulah diragukeun deui Nabi Musa ka Kangjeng ka Gusti Allah. Tapi kan ieu tetep kemanusiaanana, sementara Allah can mere perintahkan Nabi Musa, sementara teh kakarak berangkat be ieu aya rasa sieun sifat manusia geus kitu. Sifat manusia. Ya yuk urang lupatkeun deui kieu teh be. Kiai Pudoli kan seorang kiai. Malah mah geus aya nu nyebutkeun abu ya aya. Para tuh. Ayo. Terus boga keyakinan ka Gusti Allah atuh jasalah anu mantak dikiaikeun nu dimantak diabuyakeun ge atuh pohara keyakinanna. Kunaon eta pelebah lewat aya kuntil anak. Bung ngoyopok lompatan. Tak be datang ka ngorandang sagala. Pancena boga keyakinan ka Gusti Allah ulah dihijikeun kadinya sifat kemanusiaan. Sifat manusia mah wajar eta teh kadang-kadang sieun ka jurig teh wajar. Tuh. Jadi beda-beda sifat manusia teh ya. Sifat manusia pasti beda-beda. Aya nu daharna gembul, aya nu cemi, bener teh kan? Aya anu beuki ngarokok, aya anu teu bisa ngarokok. Itu sifat kemanusiaan karena ge beda-beda. Aya anu eta teh ya make kacamata hideung, aya nun teh. Sifat kemanusiaan. Nah, wari Ari Haji Peri Ki Pudoli geus pangkatna kiai bahkan diabuyakeun lebah kapanggih jeung kuntil anak ngorandang. Ari Haji Pendi pangkatna karak ustad. Ustad Supendi beuh manggih kuntil anak ditangtang kunyana. Sakian euy kuntil anak emang aing sieun geus aing mah sieun ngan ka Allah doang berserem kan tali. Masyaallah. Sia ulah ngisin-ngisin aing. Sia lamun nembongkeun kan aing nu isin. Kunaon? Kan aing rada sarua jeung sia. Ya Allah ya Rabbi. Sifat basariah takos kitu ngaranna. Eueuh hubungan ke jeung keyakinan eueuh. Tek be basariah. Masya Allah. Ayo ge. Tek be. Walah ya bakir cerita dongeng ya teh ya dicaringin. Kadedelekeun be abah caringin teh ka masjid ka imah lewat jalan belah ditu. Lewat jalan belah ditu tuh anu kobong andalas ka belah ditu teh be sise tangkal awi. Teh be dina hiji waktu kuari jalanna ka belah dieu ka jalan rada gede. Deket kobong kula cakula teh ieu kunaon abah teh biasana mah belah di itu be ieu kuari ka belah dieu be horenganan endek salat subuh aya kuntil anak tah teh atuh sarua lulumpatan abah carigin ge lulumpatan mata teu ka belah ditu deui jalanna ka belah dieu teh be ta eta teu ngarurunkeun sifat kana kakiaian teu teh be basariah pas kitu ngaranna. Oh gitu. Tekbe salah sedangkan Ari Haji Pendi bapan preman malah diajak ngarokok kuntil anak. Tuh eta lain berarti luhuran Haji Pendi henteu. Iya anak buah. Mantakan di dieu teh bahasa teh mayahturu bil bal wa yajusu fil qalbi min sibil waswasa min sibhi hadisi nafsi. Sesuai kejeng alaihi al-basariyah, sesuai kejeng sifat kemanusiaan teh ketika aya manggih kasieun atau aya sieun manusiawi kitu cak urang mah manusiawi kitu tek be diajak ka luhur gunung leuleuh jurang luar biasa ngaheap manusiawi. Ari Haji Pendi mah terjun atau paeh deui bae pen eta kawani teh atuh ngukur. Masya Allah. Jadi berarti di dieu teh lain berarti ada keraguan-raguan daripada sifat kamaha agungan Allah atuh lain lah. Lain teu mungkin ulah-ulah sakelas Nabi Rasul
jelema biasa bae ge anu beragama Islam muslimin biasa iya andai kata ada ragu karena kamahagungan Allah murtad harita keneh. Masya Allah ti dieu terjadi takbe Masya Allah ketakutan secara manusiawi tah karak mulai Nabi Musa ada rasa takut nanti sebatas kemanusiaan manusiawi di dia yang ngoyoprok mulailah ayat keputusasaan secara manusiawi gitu ngomongkeun anak secara manusiawi kunaon lantaran kaharep teh membentang lautan anu sangat luar biasa sementara teu mungkin dilanjutkeun atuh ngajebrus ka laut teu mungkin Nabi Musa mundur ka tukang lantaran di dieu Firaun geus siap menerkam di dieu lah mentog cak urang makan di mana geus mentog be manusiawi na teh geus belah pasrah kaya putus asa manusiawi tak kos kitu ngaranna pasrah kaya putus asa. Masya Allah di mana geus mentog di dieu lah pertolongan Allah bakal turun seperti itulah Allah nurunkeun pertolongan teh di mana geus mentog ka harak tak pertolongan Allah bakal diturunkeun ulah aneh ya duh Masya Allah tek be Kiai Pendi Kiai Supendi mawalna mah ustad keneh belajar istiqomah di imah sek be Masya Allah alhamdulillah aya nu ngondang ngariung jang dahar aya rokok aya ngajeng duit ge aya jang pamajikan Masya Allah mulai aja Pendi diuk bae teh berkat geus beak rokok tinggal sabatang deui pamajikan geus ngomong deui ka loba beulieun Masya Allah mulai tah rada luak lieur be Haji Pendi luak lieur culak cileuk kocan aya nu ngondang deui geus loba ngadoa kumat kami teh ge Gusti menta rezeki anu halal Gusti teh terus betah jauh keneh bae geus mulai metoha ge geus rada nyicingkeun orenganan minantu aing bangpak orengan pamajikan geus rada galak saya teh geus mulai kan mentog da kos kitu teh ya mentog tek be Masya Allah geus antara maju jeung mundur Haji Pendi cak Haji Pendi ieu si aing ustad teruskeun apa ulah apa aing gantung peci bae kitu ya tebe eta kan antara teruskeun apa ulah hai ari ka Allah na teu ragu saya teh kaca tapi ieu permasalahanna ieu aing bakalna ieu si aya bagian eueuh ditulungna kan kitu tah tebe antara maju jeung mundur teh ya itu manusiawi pas kitu tah mujana kos kitu jol be aya tamu nu teu pugu be rumah Ustad Pepen mana ya aduh Masya Allah padahal nyana nu tanya oh iya saya sendiri ada apa ini saya punya milik mau nyumbang ini kepada Ustad Pepen saya mimpi waduh Masya Allah atuh belag bae dibikeun tah eta pertolongan teh geus pamajikan tereh kabur mitoha tereh ngusir kakarak diayakeun kos gitu kan tebe itu terjadi hal-hal di mana geus titik klimes Masya Allah tek Nabi ge seperti itu Masya Allah sang Nabi Musa ketika membawa membawahi rakyat Bani Israel anu sangat luar biasa ketika terjadi kaharep lautan katukang musuh anu sangat luar biasa didinya hampir ada keputusasaan sebatas manusiawi
maka muncullah pertolongan Allah, turun malaikat Jibril alaihissalam, hai Musa, idrib bi asokal bahar. Tuh kakarak tongkat. Ya Allah, eta naon? Dasar aki-aki baik. Masya Allah, idrib bi asokal bahar. Gusti nu agung mantakan di dia hatta idastai asar rusul wazonu annahum qad kudzibu kakarak ja'ahum nasruna, di mana enggeus aya dina titik ieu teh keputusasaan sebatas kemanusiaan. Ieu sih bakal aya atawa eueuh pertolongan ti Gusti Allah, apa aya atawa eueuh ieu teh di dieu lah bakal aya pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Duh, yuk urang tingali sederetan ambiya wal mursalin ketika Allah memberikan bantuan, Allah memberikan pertolongan, itu teh geus di titik limes, geus di titik eta teh terendah, geus di titik keputusasaan. Masya Allah. Yuk urang tingali perjalanan junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi ieu teh perang Ahzab atau perang Khandaq di bawah komandan daripada anu sangat luar biasa pada saat itu, masih bercokol Khalid bin Walid, masih bercokol pada saat itu teh Abu Sufyan, masih bercokol gegeden Ikrimah, menghimpun seluruh kekuatan bangsa-bangsa di seluruh kepulauan Arab supaya menggempur Madinatul Munawwarah. Lain bantrak-bantrak kan? Seluruh pemimpin bangsa-bangsa Arab pada saat itu langsung diundang supaya kurang gempur Madinatul Munawwarah. Bantai Muhammad, bantai jeung seluruh pengikutnya, habiskan mereka, ulah aya nu disesakeun saurang-urang aja. Masya Allah, coba bayangkan puluhan ribu siap kabeh untuk menggempur Madinah. Duh Gusti nu agung, manusiawi, sifat basariah, sanajan Kangjeng sebagai Abdulul Makhluqat, Abdulul Mawjudat, bergetar hati sang baginda pada saat itu. Terus kemudian dikumpulkan seluruh daripada ieutia akabiru sahabah. Ieu terjadilah eta teh sidang darurat, musyawarah darurat. Masya Allah, tungkul Sayyidina Abu Bakar, tungkul Sayyidina Umar, tungkul Sayyidina Utsman, gegeden sahabat anu sakitu buararagana gageter kabeh pada saat itu. Nasib agama Islam deuk kumaha ieu? Kunaon? Ieu lain bantrak-bantrak. Masya Allah, dihimpun ku masyarakat ku musyrikin Mekah, gempur Madinah. Ieu teh bakalna dikurung Madinatul Munawwarah. Puluhan ribu siap tentara yang menggempur Madinah. Endek kumaha coba? Nasib baginda, nasib para tentara, kadituna ieu nasib Islam jadi permasalahan. Masya Allah, tidak bisa berkata-kata Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa berkata-kata Sayyidina Umar anu sakitu gagahna. Masya Allah, hanya berkaca-kaca cai mata ieu teh, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di situ Allah memunculkan Salman Al-Farisi. Masya Allah, nu berani berkata hanya Salman Al-Farisi pada saat itu. Masya Allah, junjunan, saya mempunyai strategi perang di negeri Persia. Tidak ada jalan untuk kita gali sebuah parit untuk menghadang laju musuh.
eueuh deui gali kurang teh supaya musuh teh ieu teh bisa nyebrang. Inilah strategi pertempuran ieu teh di wilayah Persia kita gunakan di sini. Masya Allah di dia keputusan Salman Al-Farisi diiyahi oleh sang baginda. Masya Allah sementara heula gede hate Sayyidina Abu Bakar, gede hate Sayyidina Umar, ayo maka turun kabeh sahabat untuk menggali parit. Ieu kan diputer Madinah lain bantrak-bantrak. Tapi kan saenggeusna digali parit itu hanya sebuah strategi. Iya kan musuh pan lain bantrak-bantrak, Masya Allah tekade tungtung cakurang. Didilah mulai hiruk pikuk sangat luar biasa. Suara gaduh pohara. Masya Allah gimbir anu sangat luar biasa. Sahabat neuleuh suara musuh anu pohara. Hayu ndek kumaha? Manusiawi ketakutan. Termasuk Kangjeng Rasul ge saruh. Masya Allah, terus tetap strategi dipasang. Masya Allah, di dia termasuk etatia Yahudi Banu Nadir, Yahudi Banu Quraizoh, anu pada saat awal-awal dia sudah membuat perjanjian dengan Islam bahwa setiap Madinah diserang kami siap untuk membantu negara kesatuan Madinah. Lain atas nama agama tapi atas nama negara. Tanda tangan kan gitu kan luar biasa. Tapi ternyata Banu Quraizoh mengadakan pengkhianatan ke jeung musuh, Banu Nadir mengadakan pengkhianatan ke jeung musuh. Ya pan kabeh nahan di pintu gerbang, kabeh dihareup kabeh kunaon lantaran di tukang mah aya Banu Nadir jeung Banu Quraizoh. Ieu teu mungkin asup kadinya kunaon musuh moncor di tukang, musuh moncor di tukang. Gusti nu agung akhirna kan ieu teh strategi capek luar biasa. Jagaan belah tukang aya nu ngajagaan belah tukang, jagaan belah areup aya nu ngajagaan belah areup. Ieu kan terpecah luar biasa. Masya Allah didinya geus harenges kabeh sahabat. Ieu biadabna Banu Quraizoh jeung Banu Nadir kuduna kan ulah capek. Tapi pertahanan sangat luar biasa. Tapi kan musuh mulai ketakutan itu sebagai manusia. Sahabat Sayyid Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Utsman, dan jajaran akabiri sahabat, termasuk katingali sang baginda pucat pada saat itu. Nasib Islam ketika digempur pada saat itu. Coba, Masya Allah. Saenggeusna meh putus asa, putus asa sebatas kemanusiaan. Kakarak pertolongan Allah turun, sang baginda diperintah ku malaikat Jibril untuk mengangkat tangan. Wahai sang baginda, ieu kan geus berlarut-larut eta teh. Angkat tangan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berdoa pada saat itu. Masya Allah, Allah menurunkan angin puting beliung padang pasir. Masya Allah, memporak-porandakan ribuan musuh pada saat itu. Macar mungkal kabeh. Maka itulah pertolongan Allah Subhanahu. Hatta idastai asar rusul wazannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Di situ pertolongan kami datang. Masya Allah, mantakan ulah khawatir. Ya, nabi, rasul seperti itu. Al ulama warasatul anbiya, kiai pelanjut daripada sang nabi. Ustad, kiai, abuya pelanjut daripada perjuangan sang nabi. Atuh ulah aneh, nasruna pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, tapi itu di situ di suatu titik anu terendah padahal. Masya Allah, di mana geus titik terendah di dialah bakal aya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hai
lamun geus datang pertolongan Allah panunaji man nasa. Umat Islam pasti bakal disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sederetan sejarah panjang ti para nabi-nabi, rasul-rasul. Panunaji man nasa, umat Bani Israel di bawah komandan Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panunaji man nasa, pengikut Nabi Musa selamat pada saat itu. Masya Allah. Panunaji man nasa, pengikut Nabi Allah Lut alaihissalam hanya dengan putri duaan anu sangat luar biasa. Adu anggar disalamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para pengikut anbiya wal mursalin disalamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anu nanggahan ka nabi, anu menentang ka nabi, ieu pasti wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Fir'aun anu sakitu gagahna bahkan mengaku pangeran, ngambang di lautan Koljum sehingga terjadi populer memerahna laut merah, lautan Koljum. Iya, sampai detik ayeuna disebut laut merah. Itu peristiwa anu sangat bersejarah luar biasa. Aya pangeran pae, pangeran pae. Ayo ndek kumaha? Saha anu bisa nolak daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala? Gusti do agung, masya Allah. Duh, luar biasa. Ngarasa gagah aing teh sebagai pemimpin tertinggi, ngarasa luar biasa. Boga aing teh duit aya di aing, dibelian jelema kabeh ngadukung aing. Jeung sajabana teh be, hei, ketika turun siksaan Allah, tahanan siksaan Allah. Masya Allah. Mantakan teruslah berjuang wahai umat Islam, terus berjuang, pasti pertolongan Allah bakal datang, pasti pertolongan Allah bakal terjadi. Lamun geus datang pertolongan Allah, iyalah saha anu bisa ngalawan karena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat Islam diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umat Islam selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabeh disalamatkan ku Allah, salamat dunia, salamat akhirat, bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.